Cek. Cek. Cek, kernaon? Kernaon, Cek? Tadi jawab mendingan. Cek, kernaon? Nanti kegalau. Kalau kernaon? Semoga BH, iya patrayut gitu bemogaan. Emang behana ke mana? Nya eta justru behana eta be aku beurit barolong. Tadi sore teh kayak meser hana kendaraan. Entos Cek, tonggal wae ilmu orang meser we yuk ke kota. Oh nya tuh Cik nuhun. Nya itu dong, Cok. Ayo. Ayo. Itu apian bawa. Kemarin aja Iya abdi ini ke kota bisa BH. ajakan atuh abdi teh tadi di Dewa Serangan Ngabagung juga patung. Ayo. Cek ulah tuh itu betul coba waktu ih. Joherin. Ayo. Tutup. Ya udah jam 11 peting ayeuna mah. Nya ke mana tuh? Orang jalan-jalan weh. Ayo lah. Jalan-jalan. Jalan-jalan Cek. Ayo, ayo. Ayo. Duh Cek, kumaha? Abdi nama mal pakai kutang di meureun. Ah, geus ieu maneh lanjut galau di ka isukan. Aduh Cek, entong atuh Cek. Kayak gelo kos Cek emoh. Karunya kebeungeut. Terus lah Cek aya nama ini sagala ting make kutang bobogaan aja mah tuh aya di bumi abdi di tambang. Aduh. Merayun ka handap.
nyangges da wayahna atuh da kumaha deui daripada galau ke gelo di kecemo. Aduh. Ieu beungeut teh ka manakeun. Aduh, eta ngomong patraos gitu pakai tambang. Emang abdi teh domba. Emang bener ece mah tuh 3 domba aslina. Jadi memejeuna di talian ku tambang mah sarua jeung bobogaan euceul lah. Talian ku tambang. Heeh, Ceu ya. Tong kutang-kutang teuing, ayeuna ge di ieu mah sok dibedolan we ku salaki. Bener ce, nah dengkeun cek si ece ieu. Sing diraona laki sebenarnya mah geus di imah teh angger. Geus anu urang baralik we lah. Geus peuting ternyata jam baraha ieu na. Jam 2. Saya balik geus peuting sing dirawan laki di rumah lo balalaki. Iya, Bener. Heeh. Sok sararieun.